Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kamari abdi ditasi pun abu nu kieu sarua ditasi ka aya haduh. Kades teh gope mere. Disaha. Mati Pak Kades. Nuhun Pak Kades. Sing parak milik Deutet Rizki Anggang Balai jauh cocobi. Ai cek Ibu Kades teh a cenah naha. Mamah teh didoakeun. Ampura mah abdi mah ngadoakan nu mere wungkul. Ai Ibu Kades teh mere ngadoa sorangan. Salat ayeuna jiga ngeudeut. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Pak Ade, Kade rek nyalon Kades. Mah, hah? Entok. 50 kieu ye ngado anak. Sing parak milik. Nah, cenah doa pondok 50. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Lir ilir tandure waso milir aijo royo royo tak sanggup nemanten ajar bocah amon peneng ngopi kue lunyu beneran kanggo baso toto tiro kanggo baso toto tiro eta salatullah alaya besan bos Roni ya alang tumarandos alang kan menang 2 juta mah ala yasin kangge ngadoakeun aja salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah amruk yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Eta lir ilir tandure pagi tawang pagi oh iya teh ya aki mah teu masihan kan pamasihan teu nu sanes kowe lunyu beneran kanggo baso toto tiro kanggo baso toto seknes. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ari sareng saha? Mak sareng saha? Ari ieu teh Rayi putra keponakan tos nikah. Kumaha tah tidak. Aduh. Gitu kada ngabur-ngabur batur mah. Nah ulah orang nanya ieu saha mak saha ieu keponakan tos nikah. Wajar atuh nanya geus nikah acan. Ieu mau ditanya geus kawin atau acan. Nuhun mah salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tak iya nu halus teh tanpa latihan tapi lo nu make daripada ibu haban latihan eueuh nu make. Nuhun Pak. Akhirna ya teh kuring teh sudah jadi mungkin modal ieu kalau orang itu meulah. Assalatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Geus da geus beunang. Sugan aya deui. Tuh lamun aya gerakan nyanyi deui. Kira-kira gerakan mah capek. Urang teh ulah ngamumurah diri. Tah aya deui geuning salatullah lain. Abang gitu aya gerakan gerak deui. Pasti deui aya gerakan lain. Aing tuh nu diduga di jalan lain teh hayang mere cenah kahalangan ku kader. Engke we di ditu ngumpulnya. Tah, ieu teh teh nyokot heula tah. Geranya balik teh bakal. Salatullah salamullah ala toha. Sok-sok anjeun kalian kalau badami teh. Salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Eta kelir ilir tandure woso milir haijo royo tak sanggup kemanten anyar tak sanggup kemanten anyar. Ieu teh sareng saha damel di desa? Putrana Pak Kades, Pak. Putrana Pak Kades. Gaduh sabriji Pak Kades putra. Dua, kan ada saurang muka dia. Lir hidai tandure woso milir haijo sampai jangan lanjut ya temanten anyar kasapun temanten anyar bocah anon bocah tadi nasi kabus itu tapi eta nyulu nyubeno kanggo pasonggo dotiro kanggo pasonggo dotiro. Aduh, euy aing mah geus rake ya. Lir tandure woso milir apa ngadus ya? Mohon badus sampun temanten anyar sampun temanten anyar. Hari ieu teh desa sabar RW. Gua teu sasigi-sigi acan RW ka dieu. Iya tah. Ieu RW. Lir Bibi Abi, iya Bibi Abi. Pokoknya orang-orang yang ada duit langsung dia ulur. Kurang itu. Hiji, dua. Berapa semangat ngitung duit gede mah. Mun 2000-an lila tamu leuh. Telu 4, 5 cicing atau son aya yang diberelin jetit wae tuh kitu aya yang dibere eta sinyal aing kitu lah heeh engke kalem atuh mun cicing 2 3 4 5 6 7 8 10 udahnya 10 ada jadi kudu dibuka dan hampura orang ngomong teh
bisi kepo. Dari beja-beja cicing pangeuleuh. Itu dia teh sabaraha deui? Ngajaga rahasia nu mere deueur. Maka lamun hajat tong dituliskeun jadi wirang 15 dibere mie 7. Tapi kapan ponya? Jadi andi pokok deui. 1 2 3 4 5 genep 7 8 10 tuh ngelobaan. Lain masa Allah mere 12 13 14 hayang jadi 2 juta teh genep ratus deui kurang. Nah, genep ratus deui pira ge? Sok ti urang 100 sok. Ti urang 100 heuh teh sabaraha teh? 14 15 gope deui. Sok ayeuna budangdut kabedag kikieuan henteu teh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tullah nama sepuh nomornya Rasulillah obat deui sing sehat ieu tilu setengah deui ayo tilu setengah terakhir sing sehat abahnya sing sehat tadi kita sampai dua sebelah tadi seberapa? Berapa? 17 5 18 20 sari hiji cing Masya Allah 2.050.000 tambah ya receh 10 20 30 35 15 deh ya tuh aing urang dia mah marana teh kagok atuh bulu 15 deui soalnya urang teu boga receh ngarasaan waya 11 tidinya ya yang pas urang teuing pokona teu pas kena hate berarti 2.100.000 bener Bu tah kumaha lamun kieu 500 urang dikeun ka hadroh setuju iya Bu setuju tempo hadrohna baeud gitu menang gede aing 500 gitu cicing heula ending akhirna udah mal apa kamana jigna itu hiji 2 3 4 5 ya hadroh atur nuhun aing tadi bebeunangan teu jadi nu salah teh lain itu ieu nu hese ngolo tah bisi hayang bubur cara ngolo kieu carana jadi kieu ngolo mah nyanyi mun eueun mere eureun we nu mere balik kebenaran dihiras hadroh teh kebenaran dihiras hadrohna gitu jadi aya jadi aya 500 nya tah ieu abdi sepakat urang pasikeun ka ketua MUI Kangokas MUI oke? Alhamdulillah Pak Ketua MUI dihaturanan ka luhur panggung aduh aing hese beresanana di teu lieur sok atuh oh ini nambahan iya nu ikhlas pisan mah teu nyanyi mere tah ieu ikhlas pisan nu tadi mah sakit teh urang nyanyi kakara mere beri gede atuh jadi 2.100.000 2 juta tuh 200 deui atuh kurang hayang gitu
hayang jadi 2,5 juta iya ya 200 berarti 200 deui piraku lah hah pengajian lebih kesedihan wae aya nyanyi komersil bae no tukang ada mere ada nunggu kemarin nu ada kalau mau ada sorban siapkeun jadi dibabat di jiji ada nah geuneuh ai kabatur ngabobotohan eta mere sorangan ukur luar aja unggul sih ada moal arek nah bangun arek namun sorban pak sarung mah teu naon ulah nu bau tapi no dia sorban akang teu naonnya terus kurang gitu nu kudu kali gitu saya kurang langsung ngebentuk panitia hei nuduaan awewe tadi ku awewe ngara bebari minta awewe kana kieu na awewe mah ieu puntennya ditambutnya engke duwih gede ya dek BN bener N B yo nu itu loba kebalik can mere mah teuing sok ayeuna salamatan urang lilakeun anu da heubeul minta duit mari uperang teh tuh guru kang bantuan nyanyina abdi geus eungap ieu duaan bener duaan coba nawannya bapak ku kopeah di topi pek nu penting mah duit teh jerona lah pokoknya mah pengajian ieu urang sarenkeun ka kas FUI nya punya setuju bu kalem jadi aya sabaraha 1.700.000 tuh ngan 1.700.000 oh 1.000.000 kan tukang paling cing atuh nu 100 tadi gonong bikin ka tukang yo ngaran teh jejeletitan wae teh tukang sawan rokok gitu wartos ya sok nu bieu deui abdi rek ngaleueut lah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Salamullah ala yasin
حبيبي الله على ياسين حبيبي الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله سيدنا النبي 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 سيد محمد آمين قطبي حبيب النبي سيد محمد آمين قطبي حبيب النبي